ngomong wae dia urang mah. Nah gitu atuh jadi ka keula atuh jadi asup kabeh ka kamera ieu da ieu si Om Bob ieu ngaron hayo we nyi si rek balik mau balik udah mau bayar ku aing mun balik mah. Tong ka karep teh atuh urang teh kali ya. Si rek selfie wae teh. Kala si Om Bob rek ngomong cing mana ka tukang. Diam. Saya mau ngomong bahasa Indonesia ya. Nah gitu biar ngerti semua biar ngasonir. Nih kenalin Bot ada yang kenal kan? Kenal lah, apalagi bocil-bocil ya kan Cil? Itu ngajawab si bocil lagi. Jadi lamun misalkan naon teh? Alah, nah aku bahasa Indonesia. Jadi outboard itu kalau out itu bahasa Inggrisnya lain daripada yang lain katanya mah. Hari board, teuing saya kita apa? Enggak tahu sih ya. Yang penting sih mah. Cing kamera gablor wae teh kumaha ieu kameramen sing balik atuh moal gaji ku aing saya kameramen ya. Ya udahlah panggil saya. Panggil aja saya Odet aja ya. Biar gampang aja lah. Nah, kita mah di sini kan ini podcast heureuy ngaranna bukan podcast. Selang ini Odet mah asa bahasa orang Sunda pisan euy. Biar atuh. Det, kamu teh dari mana aslinya, Det? Asli mana itu? Asli Meranggen atau asli ini? Asli lah. Asli karakterna di mana sih eta nu nyieun outbound teh? Aduh, ieu teh dibere karakter ieu tapi teu apal ieu teh samaca heula materi kumaha atuh nya. Atuh ahnas aing ngundang maneh. Tapi da onang ka dieu cenah mah rek dibere duit 200 juta. Aya heueuh. Datang ka dieu. Pokona mah anu hadir ka podcast uing mah aya jatahna lah amplop coklat. Pokona tenang di akhir. Siap. Terus ari ieu teh cenah rek kabahas naon ieu teh di podcast ai di perdana mah orang ngasabruk heula sih teh dangke karek aya materi-materi khusus nu kahareupna mah insyaallah video-video orang tampilkan karakter-karakter nu lain yang berkenaan dengan isu-isu global sih edan asalnya kayak ngomongnya edan asalnya berwibawa ge orang ngomong Bob ngeunah atuh karek datang kieu teu titahna naon bere amplop coklat jadi orang teh diundang teh kitu ngacapruk kita ngacapruk we heula aya nama intina mah engke kayak orang jelas aya tema aya judul di setiap podcast orang kayak kahareupna mah insyaallah eta ge dukungan ti para subscriber jeung anu like lah video kami ya, gitu subscribe. Ari subscribe meulina di mana eta teh meuli atawa diklik kumaha sih? Sia teh gaul hirup teh. Urang mah bodoh atuh teu ngarti cik ajarkeun kumaha cik tah subscriber harus nyaho di mana cik? Ajarkeun. Subscribe teh teu lah aing lieur oge. Kan sarua lieur nya. Maklum da zombie mah otakna geus eueuh. Da ieu ge patak unggal pe kudu ngadaharan otak batur ya teh aing teh ya. Patak bodoh nya. Lo cing langke lah orang searching di nomor bodoh tapi ngayakeun podcast kumaha itu udah zaman ayeuna mah nu penting gablek ka era bisa tampil di acara-acara podcast kalau eta teh ari si subscribe teh orang mana subscribe teh eta orang Panjalu gini besok nyeunaan mau kena gini hafal ampun nah kan orang Panjalu tong hilapnya subscribe terus disebut tah ieu ngaran Panjalu terus disebutkeun ku abdi Ciamis sekitarna di teh Banjar Garut ulah hilap subscribe ya tong hilap abdi orang Sumedang Om tong hilap Kang Bob teh orang Sumedang pantesan lain orang Cibuntu ya sih gak tahu gitu. curiga di Cibuntu cigana mah orang gitu mah. Karena hari lahir mah di Cibuntu. Nya ngumara. Lain asup deui turunna di Sumedang. Heeh da di teh campuran dua tahu ya tinggal di calana coklat di Sumedang. Tah nu konengna tahu Cibuntu. Ya saya daerah Akibat mah adeung geus kasebut deui ya ngaran batur ya Akibat mah ulah poe ya. Kalau ya pemuda-pemuda Akibat mah subscribe ke Abi nya. Aduh podcast Abi ya karek anyar ya kayak anyar muncul perdana ya insyaallah. Nyuhunkeun pisan di subscribe. Amin. Mudah-mudahan kayak jadi amal ka dituna. Amin. Tah gitu. Karek ngagoran ustad mah ngomong gitu asa bawaana sakang manggil ustad di orang geus kieu teh. Enggak atuh kan cara ya duit ieu teh. Kan ieu duit lain ustad mah teu butuh duit, tah keikhlasan ustad mah di mana-mana ge nyamoknya. Keikhlasan ustad mah kabeh ge nu make amplop ustad mah. Pokona diundang ka dia ikhlas ustad mah. Jadi lamun aya usaha nu mata duit kumaha? Kela aduh mun aya da butuh sih kan mana lagi sih wajar sih bere bawa ting ku ustad oge disedekahkeun ka batun ke amplop ti urang gitu kan lain ieu teh kan aya nu dipanggil ku abdi teh dibere duit dan dibalikeun deui mantap kunaon ngajarkeun teh duitna ngan sapoto pantas atuh
Ari teh kumaha ongko podcast tapi teu dibere diuk-diuk acannya. Bob, kumaha itu? Oh, Ya, modal teh aing mah. maklum. Da aing mah diukna dinu kawat matak ngenyoy gitu. Palinnya teuing. Tapi da cigana mah da lucu ieu teh nya kikian oge. Kalem ke geus aya subscriber leuwih mah orang meuli ieu sopa di dieu ye. Nong poho atuh sok sopan nu alus. Insyaallah orang. Background ruangan teh cik ngeunaheun kieu ni. Hararejo. Keman nyawa studio aing lah, kan nyawa studio sekarang aing atuh tong ngerakeun aing atuh. Kumaha sih? Podcast urang kan urang nu dibully ieu teh. Separalik lah lieu lah. Heula apa pakai dibere. Moal dibere amplop coklat kita ya. Eta lain atuh cik ngopi-ngopi mah heula atuh itu mana atuh curiga amplop na moal dibere ya mah Bob. Yalah ye pamajikan aing can ka dieu ye lieur ye. Oke, da bisa na si Oni panjenengan kopi tinggal ngagorok ge mah. Ya malum can bisa nyewa ieu non babysitter atau pembantu ya. Lain det tingali beungeut geus buram kitu masih kan boga pamajikannya. Ulah salah Payunya huntur rompong. payu ai pamajikan sabaraha hiji dua Insyaallah karek dua. Pun eleh Syukur. urang mah singal keneh euy da ieu kereng beureunya Udah di dinya mah tuh da can pernah senyum tingali. Keur mah ayatan soplas gitu aduh ampun. Apal teu? Apal Dia kita bukan senyum wae da anggar wae tuh payu. apal teh ieu kunaon sentoplas ieu teh kamari teh Kalau dat beling mah. lain kamari naik motor balap jeung Rosi tah di tikungan eta tah Ciromet. saapa eta daerah mana Ah, deket Ciromet mah, nu aya pom bensin ini tadi dinya. Celah lain asa apa ngaren-ngaren Ciromet teh asa kenal gitu di mana eta teh? Ciromet eta aya gunung Ciromet gini di Kuningan. oh Ciremai kita ketemu Ciromet bagus. kamana we nya gitu ya aduh aing mah obrolan teh Aduh. cik atuh nu rada jero saeutik Ieu, apal lain teu panon bolotot ge mah satunduk kieu teh. ya Aku rejeng wing euy. apal teu kamari oge sia nya dina YouTube nya aya tamu Kunaon aing serius ieu kunaon ya. ya kamari dina YouTube nya aya tamu teu disuguhan kopi eta mah nu teu lilanya isupana Dilila naon ye, dilila naon yang deg-degan ge ye, ngageber ye. teu lila eta mah kopi kurunyung ya Oh, alhamdulillah ge lah si Oni euy can aya wae ye. Cing atuh ya nu nganyeun podcast teh. Lain boga pamajikan dua cegan mah gelut heula di dapur nya. Heeh, maklum lah. Nu hiji bule Australia. om kela om ari WC belah mana asa yang kahampangan kieu teh Iya kak, ti dia lempeng Terus? ke kiri. terus Tangke mun aya lampu beureum eureun lah. Ngajalan. Nah, sup ka pom bensin di Jatinangor tah tidinya loba WC. naon ieu Mayar, tapi dayana mah gratis kana pom lain bensin. lain di tempat kieu eueuh tempat kehampangan pisan Tinggal Piraku. ngawer ka tukang, tuh ngawer. cik atuh tangkal belah mana orang nengan teu meunang katanya karunya Teu tangkalan meunang. di kieuhan Temuana. belah mana tuh Tah sok tah Eh, ti dia bae. cek usad oge, lamun hayang ngompol tong di mana wae. Teangan tempat anu sepi. berarti belah mana tah di kuburan Lain atuh banyak di kuburan kan atuh. sepi di gua tapi teu kuat ieu buru Lain kaburu maksudna ngompol di mah misalnya asup neangan wae nu bener gitu. Tong nepikeun ka ngompol di nu tatangkalan kan karunya tatangkalan ngedayang hiru maneh teh. eta matakna ieu gerasi om podol teh kumaha sih Lain deungeus tinggal ka handap heula sakedeung sok. soalnya tuh kira keudeung teu kuatnya ieu Da mana mah muka celana ge lila tinggal ngahiji gitu jeung awak sia teh. Baju jeung celana teh ngahiji gitu dah hese atuh overall mah atuh. kalau meula Cok handap. sabari neangan kopi sugana ya kopi Make baju overall atuh nya hese Kadenya atuh. mawa kade Ya. kopina. Kang Bob. Kieu ieu mah Kumaha. minta doana we ya da ieu. Amin. Podcast perdana nya. Podcast perdana Podol casting ya. Podol cast gitu nya ngaran nama naon? Ngaran naon sih Channel. Ngaran channel nama meureun ieu teh Podol cast. Minta doana we ieu Di balarea anu nonton nya. di balad Kang Bob meureun insyaallah sigana teh loba baladna lah. loba Oke, urang bewarakeun dah. Heeh di grup-grup naon gitu. Aya di tuh grup cacing, itu grup Aduh, keong. Aduh, ini katingali tukang usil gitu. Aduh, ngesebelut mang. Nya ieu mah minta doa we ti Kang Bob
sarana rancangan sadayana mudah-mudahan tiasa nggak-subscribe gitu ya. Da ieu channel perdana ieu teh. Oh ya amin amin amin. Mudah-mudahan sok atuh balarea nonton kapayu nama insyaallah mun aya judulan aya temaan insyaallah dina podcast urang teh nya. Da ieu teh lieur kene ieu teh teu apa naon judulna gitu. Da bintang tamu lagi ieu teh sakahayang asal nyomot teh. Asal nyomot asal ngawundang gitu.